Aing lamun aya kawan di datang harapan aing lain pasti na telepon goblok sete. Naon maksudnya? Ayo naon jak aja. Aing ku baru komplek digogoganna. Pedah naon kan? Aing keur telepon goblok jika yang bisa kan kamaranehanana. Atuh kayak dari aya jalma teh punten gitu. Kapan aing keur telepon wae tadi. Telepon ka sana sia? Ieu babaturan ditagih hutang rese. Cek aing geus gede ka wani teh aing ngomong sia teh paribasa cenah wani kamari ge. Wani ngan. Muasieun. Aing serang. Aing serang-serang head sia teh saeutik gedena kudu bisa karate atau naon atuh. Aing tadi mun izin lawan hiji mah berani aing teh. Atuh sabaraha hiji kayak dari bisa bela diri masih set kitu tah. Dari sana. Wah, tuh aing ngajarkeun kumpu, tek dilawan ku aing kabeh. Tah lamun pamanna teh kieu tah. Set, wa ieu sia teh ketangkis kieu. Tah. Ieu. Sok. Set. Tah. Kitu sindruk kira. Kitu. Pertama ninggalin wa, lamun dicekek aing kumaha? Babari mun dicekek masuk sia ajaran nyekek aing. Tah, kieu wa. Ibaratnya sia nyekek kieu nya. Kieu head. Set, tah ieu na cekak ku sia tah pokona. Tah tadi kieu teh. Balikeun ka dieu. Oh, Cepuk gitu. Tah, head sia teh. apa ieu mah? Ngerti? Kudu paham atuh kayak mun aya beungeut kana beungeut. Set, tah, sok, shoot. Tah, denger ieu, cek. Bisa teh sia teh. Geus aing paham ieu mah. Dilawan ku aing lah. Di lawan ka mana kae montong? Ah, geus setting tengah aing tadi. Naik ka mana aja? Aduh. Masih kayak naonan eta. Ya goblok, lu jeung aing kabeh monyet. Hei. Mana itu kayu? Sok bro. Anjing giduhan. Ayo nama uang nyamper bos Riki ke pasar. Uang yang we tadi itu ke Bandung. Oke. Halo, Pak. Paling mau 1,5 tahun. Gas. Bos diantarkan itu bos. Oh atos. Bang yang ayeuna atuh ka Cianjur mun persiang keneh. Ayo kayak ke heula nya. Moncong atuh bos. Abi antosan di dinya. Ya siap. Mang aing meuli hayam mang. Kelis sate anjing di gebar ngeunaan anjing yang nginum euy. Ieu mah sanes saya, Mang. Ieu mah icaran lauk. Ya, aduh anjing liat aing loba teh nginum deui. Boro anjing 2 kilo anjing si dibabuk ku aing hayam 2 kilo. Ieu mah lauk sanes ayam. Kulan Lauk ieu mah lauk. enggalin atuh anjing 2 kilo sia teh pelit. Buru Ieu mah sanes ayam. nyaho aing anjing Jack Marpaung anu penguasa di dieu. Kabeh nyeraun ka aing. Aing penguasa bumi dan lautan, Bro. Aduh anjing. Sanes ieu mah sanes ayam sanes. Low Anjing, battery. naon manehna kota ka aing? Waduh, ngajak gelut ka aing. Hah? Encan ditakol. Pak. Ngan bade. Low battery. Naon cenah kolan meh hulu aing ka Ieu mah anjing. lain ayam, ieu mah toko lauk ku baca sedia ikan super segar teh betas yang mandiri. 2 kilo goblok ayamna si aing mabok ki anjing. Ayo bos aing ayo. Hah? Cil ya gunaon cil ya cil. Iya bos, meser ayam cenah. Mani mah dagang hayam dagang lain. Kudu ieu keke bos ya. Bari mah kol deui si aing. Naon maksudna sia? Nenggelan wae. Mabok ieu. Iya kan bisa setir sekalian bawanya di mana? Ya. Bol ayam anjing. Aing ya nyate anjing. Bol setabak. Kunaon dia tuh? Naon di mana? Siapa nih gulung aing? Gelut ti aing kabehan. Iya kan bisa setir lah. Tuh dulu anjir aing yang gebek paraku gitu tuh dulu. Wah, ulah was mah berat bisi. Ragrag. Tirelap. Da kaen puku kuranana sia teh boro-boro patar aing di laut ge mobil ge di Barawa kana parahu teu teuleum kan. Aing naik begitu teh porsan ongkek.
Mau anak ongkek segala. Abuk cai pan. Namun aing mah suka erek nyian di ditu tuh. Wangian erek batul mah kuak galon ke head. Oh, bang, majan. Kuak galon ge hade. Aing naon agak rabi kunyo. Eta aki rabi si kunyo ucup na pedah naon. Nyawa cek aing ge. Anjir si goblok sendalna dulu teh. Ini harus gitu bang sendalna. Sendal LRS Collection. Ah si goblok siga nomeureun ieu mah ka aing agul si kunyuk teh. Si goblok siga namanya kunyuk teh ka aing agul. Tak kumaha teh kitu meuli sendal we teh. Agul sih kan namanya teh. Goblok naon deui. Dia kan padahal kain karek beli ya. Tidak tok sok buru. Ah atuh dipakainya pak ka aing goblok. Ampun atuh. Aduh kan aing Muhammad salam. Agul kunyuk. Kayak kana sendal buat teh sia teh meuni ditalapung ngan beut aing babal teh. Bangga pisannya bang. Bora ucup. Tapi dah alus sendal mah. Nanti naon cenah tadi teh? Cik aing mah bieu tanyakeun sia teh. Mang Jack, meuli sendal nanti mana? Wah kabeli ku sia mah mandoyok. Serius Mang Jack, meuli nanti mana aing meuli jeung si Ucup. Oh. Hah? Beli nama tina TikTok shop LRS Collection mandoyok. Ayo. Aing yang kuat lah. Aing lubang ngaledek ya pada aing leutik. Sia geus buleut Kevin. Gogodan gede kena yang dieusi ilmu mah. Geus bener geus buleut. Buleut aing mawa aing ekosi kundang. Karena aing bari jeung ayeuna teh usaha ye rek cicing di terminal aing. Sia naon cicing di terminal ket? Anya geus boga ngaran mawa di terminal ge di mana duit. Heuh gatuh ku aing diwariskeun ilmu aing sawareh ka sia. Lamun sia geus puguh mah geus. Tahan napas. Budak-budak nasi ancek kehek. Pusatkan pikiran. Sing kuat cek aing teh pikiran. Goblok dengan iksawi kain. Hei, naon sia Kevin? Sok jeung aing galungan. Anjing. Kasihan naon Kevin? Galungan. Pancen hayang di si ilmu ieu teh sia kunyuk. Anjing Kasihan naon Kevin? Sia aya naon kunyuk? galungan aing. Sia aya naon Kevin? Galungan aing. Hayang naon sia kunyuk?